Abah, tamang pajurawat. Oh, rek ngaliwat. Mending ngaliwat lah. Ngeunah hoyak kieu nya. Tumpangan we dun sampe luhurna teh make peda. Sugan jeung naon cenah deungeuna? Lain tamang pajurawat, ngaliwat hararese. Oh, jeung sate. Alhamdulillah atuh ninganan ai jeung sate mah kerek ngalawi-lawina atuh jeung panyeumat meureunna kudu loba meureun satena. Su arek nyate naon atuh? Ieu lain bet haya nyate. Itu tali pajurawat. Pang tekankeun sing paronok. Oh, rek nyate lonok. Ampun aing mah. Asa kakara ngadengeuna ge. Nu agung. Ke sate lonok jang nanaha. Naon cenah nya rek ubar naon deui wae maneh teh kamari neangan kelenci jang nu burut. Ayeuna rek nyate lonok jang naon sugan. Eta teh nya ampun ngeunah kitu mah pahang kitu mun sape sate lonok. Arek kumaha atuh cenah ya teh sate lonok rek dikumahakeun? Yeuh, lain sate lonok pang tekankeun itu sing paronok. Heeh, sate lonok geus dikasih Ieu boga. kan kadieun ku urang di bawah ditek-tekan. Ke heula rek mencit lonok meureunnan mah mawa bedog jeung segede kumaha lonok Hara resep pisan di kita teh. Ampun, aing mah aya direka-reka mah majikan teh rek nyate lonok cenah aing ngubara naon ya ka uing.